Nadom Sunda Silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib ka jalma Islamna uni ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nadhor putra Kinanah putra Khuzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudhar putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan haram nguningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab taya jalan soheh wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhroh putrana Kilab tepang deui diramana ti Kilab jangga warengna jadi ibu jeung ramana masih keneh sarundayan